Wilujeng enjing, wilujeng patepang dangu di Jomantara sareng Mang amengan nolayaran. Aina bade ngalajengkeun hanca anu kamari kapotong. Nyaeta si Ronyok teh. Kamari si Ronyok tepang sareng Mojang nonamina Lingling di hiji leuweung geledegan. Mangga ayeuna sangguar deui. Sateacana impik-impikna salam-salam kanggo anu tos nguniang. Enjing-enjing ieu kanggo Kang Lili Tofu, Ade Sanjaya, Kang Acep, Kang Alex Derajat, Kang Ius, Kang Enjang, Kang Deni, Kang Ridwan sareng sapara kanca anu nuju ibak. Simkuring haturkeun wilujeng ngadangukeun. Gaprug we tawanoja cina teh ujug-ujug ngarangkul si Ronyok. Nu tita tadi olohok mata simeuteun. Atuh puguh we asa kagunturan madu karagaragan menyan bodas si ontohod teh. Bari manehna neurian ciduh. Ongkoh ditangkep ku Lingling bet asa ratug jantung tutunggulan. Teu karasa eta aya nu merejel ajol-ajolan dina jero calana pangsina. Buuk Lingling anu hideung meles diusapan ku si Ronyok. Lingling nangkep meuni pageuh pisan ti peperket. Atuh si Ronyok asa teu napak rasanana. Lamunanana ngalayang ka mana-mana. Kacip tak meureun ku Baraya Pasundan kumaha gembirana eta dua nonoman. Katambah angin nu ngahiliwir. Seungit malati nyelangseng jiga nu milu ngaduakeun ka nonoman nu keur bungangang. Aduh, asana sinetron we beureunya. Hayu engkang suang ngiring ka dayeuh. Ios we akang mah mapah wae. Si Ronyok bari teu daek leupas nyekelan leungeun Lingling. Hayu suang ditepangkeun sareng babah owe. Aing mah sora awewena kurangnya para mirsa. Ret manehna teh nempo kana kuda jangkung anu aya gigireun eta Lingling. Kuda jangkung hideung gigibrig bari ngahakanan jukut. Nu teu jauh ti patempatan eta wanoja. Cag manehna teh ngarawel tali kuda hideung. Tuluy sukuna dibantuan unggah ku si Ronyok. Si Ronyok teu loba mikir, ngan terekel we naek kana tonggong kuda. Maranehna duaan nuju ka dayeuh. Si Ronyok mani ngadaplok eta tukangun awak Mojang Cina teh. Atuh puguh meuni ti peperaket nyekelanana. Nya maksudna nyekelan awak si Lingling palaur labuh meureun. Kuda dikenyang lesna langsung mangpret mapai jalan satapak. Bayangkeun we singa ngabonceng apa dibonceng naik motor gitu. Anu ngaboncengna awewe geulis mah peperaket meureun. Eta kuda teh beuki lila beuki leceng lompatna. Hes. Eta kuda
bangun kunaker lumpat nate. Kuda anjog di hiji pasar nu keur rame ku nu balanja. Kuda ngalaunan lempangna. Kadenge jalma pating gerengseng nempoe jajak kampung dibonceng ku mojang geus. Anjir, edun euy. Eta geulis mojang teh. Ngan hanjak eta nu dibonceng jiga perah bedog. Si babat teh mending adaplok kitu asa dikaryakeun pisan. Cek ku sejen bari malencrong. Wanci sareupna mun urang mah wanci magrib gitu. Layung, mayungan, marcapada. Paron poe geus disimutan kula lamuk. Kuda ngarandeg di hareupeun toko emas, bobogaan Babah Liong. Kurunyung aya aki-aki ngabagiakeun ka Lingling jeung si Ronyok bari nyekelan les kuda. Jigana mah bujangna nu boga toko. Celengkeung si aki teh ngomong pake bahasa Cina deh. Huang an, cici Lingling, ni hao. Huang an, malona. Ni shi sufan xia. Wo ijing sufan xia. Cek si Lingling. Naon artina teh teuing inget apa? Nyamun urang mah meureun wilujeng sumping gitu. Kumaha damang alhamdulillah. Tos tuang acan meureun mun dibahas sunakeun mah. Jurut manehna teh tarurun. Si Ronyok ngan pati olohok ngadengekeun bahasa nu aheng kana ceulina. Atuh duanana muru kapipeureun toko. Aya pantol jati khusus paranti asup kulawargana eta Babah Liong. Sora cihcir mapaisan eta kaayaan. Jangkrik patarema sakapeung disenggakan ku sora manuk buh. Raket sora pantol dibuka. Kurunyung teh Babah Liong keluar ti eta kamar bari nanyakeun anakna meureun ti mana wae bapa ti tadi ngadagoan muncul bahasa urang mah. Bari make baju koko sarua beureum di akur. Kuplukna kupluk Cina mun urang mah ningali dina aya Ustad Kokolim tah siga kitu tah. Hayya ling. Oh ya si zai jeung dai nikeun le. Aya nu terang naon hatina teu. Ka mana wae cenah oe kita tadi nungguan. Eta malingling bari ngadilak bangun ku keuheul ka bapana. Tok ngomong. Ya orang gao suwok. Salah. Ya orang gao suwok Cibatu Fiukin Soji. Mun cek urang mah kieu beureun apaan tadi dititah babah ka Cibatu nagihan pan. Ret Babah Liong nempok si Ronyok nu ngajeten mata si meuteun. Nempoan eta imah sakitu agrengna. Aya guci jeung parabot antik tina keramik, tina kristal, kaca nu diukir khas ukiran Cina. Aya patung dewa sagala meureun eta dewa urang Cina. Aya patung jalma naik orai naga di tengaheun imah. Sakitu agrengna imah teh pagede-gedena beung haratu bayangkeun da si babah teh eta pengusaha. Padagang, tukang dagang. Selengseung kaangse ku si Ronyok teh bau dupa. Yang bau penyan. Sabot polohok si babah nyusul tepus ka anakna. Kieu meureun tah mun basakeun mah. Susah nagaran mah cun lideren. Naon artina teh? Saha eta jalma kampungan? Mata Babah Liong nu sipit bangun muncelik.
Derak-dak Welingling teh nyaritakeun pangalaman basa manehna naik kuda di tengah jalan dipegat ku hiji begal ngaranna si Jalu. Nepi ka arek digunasika kahormatanana ku eta begal. Nya meureun syariatna ditulungan ku ieu jajaka nu aranna si Ronyok. Manehna teh bisa salamet. Atuh eta mah pamirsa, babah liong teh ambek nyedek kana gamidek. Sak manehna nyingkirkeun baju kokona. Pae cicina di bebener raketek magahan peureupeuna. Magahan beberna. Eta mah manehna ujug-ujug ambek bari jeung ngancurkeun parabot imahna. Parabot antik tina kaca, porselen kabeh ditonjok jeung tajong ku gaya kuntauna babah liong. Tayohna mah meureun hayang ka alam ku si Ronyok yen si babah oge bisa. Nya eta nya bisa silat meureun asli ti luluhurna Tionghoa. Kuat ka ambek eta si babah harita nepi ka kabeh badegana rabu nyekelan awakna. Aduh. Ya, hayya, kurang ajar. Ha. Hayya, kurang ajar si Jalu. Wani-wani rek perkosa anak oe. Hayya liling. Baba isu rek laporan ka Meni Van de Boer di Manunjaya. Yeah. Tambah pohara we kacipta ku urang pamirsa. Nempo anak dikakaya kitu si babah teh malah ka ambek murang maring. Lamunan si Ronyok buyar basa ngadenge kuwu danta diantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalma saur manuk jawab salam kuwu danta. Para hadirin, simkuring salaku kuwu bade ngadugikeun yen tadi enjing-enjing Ki Buyut jeung Nini Acih maot aya nu berlayar. Pamugi ieu dua layon singkat tampi amal kasayanana jeung dihampura samudaya kalepatanana. Kenging rahmat ti Allah nu Maha Kawasa. Simkuring bade tumaros ka para wargi bade kinten-kintenna ngahapunten kana kalepatan ieu dua layon. Sora jalma saur manuk bade gitu tah. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu suang candak ieu layon ka tajub sabada disolatkeun, teras suang dikurebkeun. Ceuk lurah danta, ceuk kuwu danta aya di urang mah lain lurah kuwu meureun. Jalma-jalma di eta pilemuran paheyeuk-heyeuk leungeun negarotong dua layon ka tajub. Si Ronyok oge milu ngangkat mayit. Nya eta Ki Buyut teh anu jadi guruna rek disolatkeun. Nyambung pamirsa ka si Ronyok opat. Ieu dongeng dialpukahan ku ayana Lili Tofu. Pamirsa anu meryogikeun tahu naon wae, tahu pong, tahu gejrot, tahu isi, sabangsaning tahu, mangga hubungi Mang Lili Tahu di Cucem. Pamirsa meryogikeun nog hayam